Aing jeung tara rezeki di mah cicing teu puguh da teu boga duit. Aing ka kebon aing sebenarnya aya jualeun nya di tonggo tah. Moal lieur teuing mun ka kebon mah. Nguseup da teu boga duit atuh aing yang hujan deui. Nah itu serah naon eta teh? Aduh aing ga eueuh. Beli teh kabeli gas-gas acan. Ih loloh. Sugan teh naon we nah kawas budak nempulan suluh. Oh, ya dek dek teu bedagas ieu teh matak nampo sulu oge. Sugan teh kawas budak dek didulak. Ari taeun teh teu boga duit keur meuli gas. Si lain hujan-hujan kieu rek ka mana euy. Oh, orang teh ke kebon sarua orang ge neangan ti duit teh nya teh. Sugan we dijualeun kebon mah tuh. Ditakeun sia ge sarua ka aing teh gablek duit. Geus jor-jor ka itu ini teh aing keur nampol ngaganggu pisan. Oh, tuh hareup ini teh mah. Sugan awewe si Hajina deui di saung. Lah. Us diala deui ieu bortol. Tuh, ini beak. Ini naha? Nyir nyerah kieu ieu. Teu kalana. Cing nyempur ka tongona saruan teh kieu. Anyir. Iya nu nyarahna mah. Hah. Da eta tuh. Meuli binihna ti saha wae. Bini jadah jadi beuli atuh. Ah, tiris kieu mah ka saung ieu mah ngopi. Aya urut barudak dieu. Tiris kieu udah mana nu da kopina ye. Oh itu nih Anjir, mabale ge mah hujan gede kieu mah. Kudu ngiuhan heula ya. Bari cai can ngocor anjir. Euy. Ih. Lah, beneran aya saung si Haji. Ngiuhan heula. Kunikmat kieu ya Allah, nuhun ya Allah. Aduh, anjir. Nah, Aduh, anjir. naon? Kehead ngopi aku nikmat gitu. Ningali. Anjir, bari dua kieu sih kan. Ada orang teh dua mah masih beut Sarakah. Udah kieu tuh. Tiris. kop. Mesti mana RW hujanan, hogloro di mah. Dewek teh euy. Ek neang cai. Ngan ieu kadon hujan di gede. Ka dieu we heula cenah teh. Saban poe hayo we ngemet cai we kebosen aing mah. Dah langsung hujan kieu mah cocokannya loba. Ieu Kos nu urang atuh tuh. Tina jero ieu naon ngaranna teh? kasir. Nanahaun teh. Eta weh. Tampinya. Heeh. Kebenaran deweknya aus milik. Urang goreng milik. Tampinya. Anjing. Udahnya Nikmat kieu. nikmat kumaha nya pang ninyuhkeun nya gratis. Nah, kalan ieu. Uduna euy. Atuh RW aing boga udud boga kopi di imah mama matok-matok ka dieu atuh. Sidik ieu ge kopi bieu sasaurang digawe ngabortol. Botol. Panen botol euy. Atuh anjir. Goblok duit sih aing. Buah kegeblek duit teh deuleu bortolna itu. Parak entok hungkul. Nah, Da eta tuh. Meuli binina bini jadah cek aing mah. Walus. si Haji. Ai bahan nyerahkeun ka urang tuh bakalna. Ngan wayahna RW. Lamun si Haji mantau ka dia burit-burit da dikeke bakal mantau ka dia si Haji mah. Kudu mantuan ngomong urang. Lamun teu tau tahkeun deui kopi teh tah. Tenang we atuh da. Kan masih ringas merek kopi ka dewek teh. Metakan. Ngan udud na ieu teh euy. Engke lah neangan.
Oh, RW di ditu udah macam aja cokot dah. Di mana kayak? Di mana? Itu di ditu Grajik. Bener. Oh, Udah kecotunya. oh Jik. Tah deket selokan. Bener. Oh, deket selokan gararing daun tales kira. Leh hayang udud. Kehedo sebenarnya balai gua yang dicokot. Daun talus. Oh, daripada ka warung kudu-kudu yang daun tales teh dibeli. Anjir, RW. Naon sih lain? Ya Haji dulu. Wayah Wayah aku dibantuan ngomong tah. Oh, baiklah. Ya, soalnya saya sebagai kopi tadi, Mas. Aduh, si Kehed. Ngeunah-ngeunah itu si Kalan. Si Gajeng si RW. Narinyuh kopi. Waing neulekeun sia. Carekan. Aduh. Sae nya Jang, sae. Ai sia nya Kalan kumaha eta bortol nepi ka brengkeng kitu nya babal. Eta nepi ka teu kaala. Bortol hampir kabeh. Ya RW. Ari Haji mah kejinyakeun ka urang da urang teh nyaon naon. Oh, Kehed cek aing titi heula keneh papeg. Jadi teteh gabung kana daun. Nah, aing jadi aing kasalahan. Aing ngomong sih atuh. Ngomong sih teh bantuan. Kopi. Dah Haji mah atuh ada bini jadah dibeli ti saeta meulina Haji. Aing ngomong atuh bantuan. Ayo ngopi utakeun deui eta kopi teh utakeun. Oh, Kehed eta tah deket anu pargi nguseup si laing. Aing teh meuli teh. Atuh nya teh eta mah. Aing geblak bortol Haji. Jadi sosin aing komo tah. Loh, ngaji mah eta beak tah diala bieu nu nanggung. Aing geus kieu kumaha Kehed sia. Mana kau tahu rugi we Haji aing mah. Bortol 3 toneun jadi 5 kintal mah aing. Aduh. Atuh gede Jian. Oh, Kehed atuh teu kapunahan digawe acan. Kintal sih. Lumayan deh. Lumayan narsisik rugi lumayan. Kan rugi di mana sih, Ling? Awe mau nyaho mun meres urang kakarek nyaho. Si Kehed ngeunah seruput. Cukup pacul deui we Ji lah. Oh, pulakan deui ku porto bengkeng. Ganyo gitu. Sayur. Aing rugi gede we ieu koplok ya. Sedikit deh. Aing anjir geus kieu da kumaha ieu tenggorokan sia. Ayo we ngopi atuh. Kita bantuan aing ngomong kaos nu pego jempe we mah. Aing meleneng ieu ka seruput. Lain awaran mah ka aing si Kehed teh.